Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta sim kuring Ade Risna Suhendi. Mancen damel janten guru di SMA Negeri Hiji Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Mata pelajaran muatan lokal, bahasa daerah, seperti bahasa Sunda. Dina dangat ieu sim kuring bade cobi medar perkawis materi mapel bahasa Sunda di SMA kelas 10 nyata aksara Sunda. Aksara Sunda mangrupi salah sahiji materi nu aya dina kurikulum 2017 revisi mapel bahasa Sunda. Posisina aya di kelas 10. Nomor kadena nyaeta 3.7 menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Sareng 4.7 mengkreasi aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Mangga orang kawitan ieu pedaran prung aksara Sunda teh kabagi janten sababaraha rupa atau napi bentuk aksara. Nu kahiji disebutna aksara ngalageuna. Jumlahna aya 18 huruf. Sadaya tungtung sorana A tingawitan Ka, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Sa. Sareng nu pamungkas nyaeta H. Aksara ngalageuna oge aya anu aksara kosta atau atanapi asalna tina bahasa sejen. Janten sanes asli tina bahasa Sunda aya 5 nyaeta fa, fa, va, ka, q, tetep i, a, h, k, x, a, sengza, z, a. Eta teh aksara masana tina bahasa sejen tur nyerep kana aksara Sunda. Disebutnya aksara kosta teh aksara asing. Anu kadua nyaeta aksara suara atau napi vokal. Jumlahna aya 7 nyaeta A, I, U, E, O, E, sareng E. Anu katilu nyaeta rarangken. Aya 3 rupi rarangken dina aksara Sunda. Dumasar cara nyeratna. Kahiji rarangken anu diseratna teh diluhureun aksara dasar. Kadua diseratna dihandapeun aksara dasar. Lajeng nu katilu diseratna teh sajajar sareng aksara dasar. Rarangken anu diseratna luhureun aksara dasar diantarana nyaeta kahiji panghulu. Fungsina kana pigunana ngarobah vokal A janten I. Kedua pamumpet ngarobah vokal atanapi suara A jadi E. Katilu paneuleuh ngarobah vokal A jadi E. Salajengna panglayar nambahan konsonan R. Contohna kawitna Ka jadi Kar. Pamungkas panyecek nambahan konsonan Eng. Contohna kawitna suarana teh Ka jadi Kang. Salajengna rarangken anu diseratna dihandapeun aksara dasar. Kahiji aya panyuku.
ngarobah sora atau lebih vokal A janten U. Kedua aya panyakra nambahan sora R di tengah-tengah sora asalna, contohna K jadi janten kra. Tilu panyiku nambahan sora L di tengah-tengah sora asalna, contohna kawitna K janten kla. Rarangken anu pamungkas nyaeta anu ditulis nate di serat nate sajajar sareng aksara dasar. Kaiji aya paneleng gunana ngarobah sora A janten sora E. Kedua panolong ngarobah sora A jadi sora O. Salajengna pamingkal nambahan sora I atau Y I. Contohna kawitna K janten kia. Pangwisad nambahan sora contohna kawitna K janten K. Nu pamungkas eta mamae ieu mah gunana teh pikeun ngaleungitkeun sora vokal dina aksara ngalageunna, contohna kawitna K janten ak. Jadi ana teh sora ana teh janten leungit upamae eta. Anu kaopat pamungkas nyaeta aksara angka. Angka dina aksara Sunda salawasna diapit di serat teh ditambihan ku dua urat anu lempeng. Janten paminyerat angka 3 sama teh aya urat lempeng angka 3 lajeng urat oge anu lempeng tegak lurus. Salajengna urang langsung wae karena prak-prakan cara nyerat, cara nulis ku aksara Sunda. Contoh aya kecap sakola. Aksarana sa ka. Masalahna ka ieu kumaha carana ngarobah ka jadi ko. Maksudnya karena materi tadi pilarian ku urang rarangke anu fungsina ngarobah sora jadi sora O. Aya panolong tambihan panolong iyalah janten ieu dibacana sa ieu ka tamih ku panolong jadi ko. Ieu lah janten dibacana sakola. Contoh saja aya rarangke anu tiasa dihijikeun sareng aksara suara nya teh eta. Ieu teh. Contoh kecapna caang. Ca tambah ku aksara suara A, tambah ku panyecek. Panyecek naon fungsina nambahan suara ang. Janten dibacana ca, ieu A tambah ku panyecek jadi ang. Dibacana caang. Contoh saja krisis K tambih ku panyakra jadi kra tambih ku panghulu di kri. Sa tambih ku panghulu si sa tambih ku pamah jadi es. Jadi dibacana jika witaka tambih ku panyakra jadi kra tambih ku panghulu jadi kri. Sa tambih ku panghulu jadi kri. Sa ditambih ku pamah jadi es. Jadi dibacana krisis. Pamungkas angka. Contoh angka 23 kedah nganggo garis sapertos ieu. Bagi angka ieu angka pikeun ngabedakeun sareng aksara biasa. Mung sakitu anu kapihatur mugia aya mangpaatna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.